Papap teh ayeuna keur begera deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun. Papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Jing saha jalmina anu kersa kapapap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis, asal syaratna nu geulis. Jing saha jalmina anu kersa kapapap papap mah moalek nampik asal syaratna nu geulis, asal syaratna nu geulis. Ieu mah mun kersa ari henteu mah keun bae atuh kudu. Papap teh ayeuna keur begera deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun. Papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Jing saha jalmina anu kersa kapapap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis, asal syaratna nu geulis. Jing saha jalmina anu kersa kapapap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis, asal syaratna nu geulis. Nah, mun bisa mah tuh nu itu tuh nu acuk pungur. Tapi ieu mah etan mun kersa ari henteu mah keun bae kudu. Papap teh ayeuna keur begera deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun. Papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Jing saha jalmina anu kersa kapapap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis, asal syaratna nu geulis. Jing saha jalmina anu kersa kapapap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis, asal syaratna nu geulis.
papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui